Hudang-hudang teh geus aya di parkiran imah. Siga sasari Mang Ujang supir sok terang hudangkeun mun kuring kasarean dina mobil. Mineng digeleneng tapi jawabanna teh angger. Hawatos ngawagel bade ngagugahkeun teh. We ieu jadwal ngajar teh padet pisan. Ti isuk-isuk nepi ka sore coba aya pancen tambahan ti pupuh jurusan bikin ngaping latihan teater mahasiswa nu rek pentas dina festival drama sa-Jawa Barat saminggu deui. Mulang ka imah jadi rada lelat. Teu karasa waktu teh geus nincak jam 8 peuting. Imah mah geus caraang, sok sanajan eueuh sasaha oge. Jadi lamun balik ka peutingan siga kieu teh teu keueung ari teu parwek mah babakuna mah mun mimiti asup. Katambah deui imah teh minang ditinggalkeun. Assalamualaikum. Cekeng teh sabada muka kunci. Awak asa lalungse jeung lulungu keneh. Hayang saburu-buruna ngagoler dina kasur. Duikeun sare nu kapotong. Keun bae loba soal mahasiswa pariksaeuneun oge. Bisa dikasubuhkeun mariksa mah keur minggu hareup ieu. Waalaikumsalam. Di jero aya nu nembalan. Kuring tuluy ka kamar. Tas tuluy ditunda handapeun meja gawe. Kitu oge soal-soal pariksaeun ditumpukeun di gigireun komputer. Gap kana anduk maksud rek tuluy bebersih jeung salat Isya. Sup ka WC ditunduheun ngadadak leungit ari geus nyegap cai mah. Karek sadar kana kajadian nu cikeneh kaalaman. Saha nu nembalan salam kuring? Apan sidik di imah teh kuring kudu sorangan. Bulu sawak-awak ngadadak ting sariak. Sidik kadenge bentes aya sora nu nembalan uluk salam. Sada sora awewe asana mah. Ras pikiran inget kana kajadian-kajadian nu kaalaman di ieu imah. Boh nu kaalaman ku sorangan, boh nu kaalaman ku dulur-dulur kuring. Bulu punuk beuki ting puringkak. Sabada emak ngantunkeun cicing di imah teh nyorangan. Ari bapa tileutik oge kuring geus yatim. Lanceuk-lanceuk mah imahna geus marisah. Osok etang dibaturan ku alo-alo sakapeung. Tapi miminangna mah nya nyorangan bae. Ari pamajikan kuring can dipercaya bikin laki rabi. Lain can dipercaya ketang tapi can diniatan. Naon oge ari geus diniatan mah pasti kasampeur. Komo mun bari jeung teuing mah. Imah teh lega. Coba aya 2 lantai. Imah salega kieu dicicingan ku sorangan. Beuki tambah asa legana teh. Di pipir imah aya tanah lumayan lega. Ku kuring dipake miara hayam adu jeung peplakan obat. Hayam waas ku raengna kongkorongok mun subuh-subuh. Ari peplakan obat sok butuh sakalieun flu atawa keur miara kasehatan awak. Ari plak sorangan mah puguh, steril jeung bebas pestisidana. Alo kuring, si Amel kungsi hari weus-weus. Naha Mang, tos aya di kamar. Apa nembe teh nuju maraban hayam sanes? Pokna semua heran. Har, ti tadi oge mamang mah di dieu teu ka mana-mana. Ieu nu nyieun soal kanggo UTS barudak. Cekeng teh da barang datang ti kampus oge langsung nungkulan komputer. Ari tadi saha tuh? Da asa Emang. Acukna ge sami eta. Alo semua bingung. Tuluy diuk ka huleng.
Meureun Mang Ujang, pan Mang Ujang mah biasa sok ningali hayam di pipir. Cekeng teh. Lain eta wae cenah. Mindeng manggihan nukur nguyek di WC disangkana kuring keur mandi. Tapi barang ka kamar kuring mah keur jongjon yang hareupan komputer. Ari nu panganyarna alo teh manggihan nukur masak di dapur. Rek ditanya teh teu wauh cenah. Tungtungna tuluy ka ruangan luhur ka kamar kuring rek nanyakeun. Ari pas diteang deui ka dapur sidik eueuh sasaha. Lain wae alo tatangga kungsi manggihan oge. Peuting-peuting teu kahaja nyerangkeun ka belah buruan imah kuring ti loteng. Aya jelema ongkong-ongkongan siga anu neangan jalan asup keur nguyek palebah janela. Nah, da eta mah cenah jol-jol ngabecir ngumpat ti paparepot. Teuing ningali naon. Harita kuring keur aya kagiatan seminar di Bali. Balik-balik meunang info eta pas muguhkeun kana janela bener we aya tapak raca rek nyokel ngan henteu nepi ka muka mah. Naon nu kaalaman ku kuring beda jeung alo. Ari alo mah ningali jirimna, kuring mah leuwih ngarasa kana sora jeung ambeun. Aya aturan keur sare sok tuluy kahudangkeun ku seungit kakembangan. Mun geus kitu sok tuluy nyileuk. Sora nu pulang anting di tengah imah, nu mandi di WC, nu kaketok kana panto kamar mah geus teu kaitung teuing sabarah kali. Malah kadang-kadang mah sok kadenge sora nu ngaji tengah peuting di jero imah teh. Ari sora-sora nu sok mawa keung mah nyaeta nu ditujukeun langsung ka kuring saperti nu ngetrokan panto kamar, nu nyarukan ngaran di luar kamar, atawa sok karasa aya nu ngageuing-geuingkeun utamana mun kuring sok kasarean dina meja komputer. Kungsi kejadian sabada mereskeun tugas meriksa skripsi nu dikirim filena ku mahasiswa. Kuring ngagelehe dina kasur mareret jam geus leuwih ti angka 12. Sarengkeun isuk jam 7 teh kudu geus aya di kampus rek nguji mahasiswa sidang. Harita inget can salat isya tapi tuluy we beureum dina angkeuhan teh sare sakrejep ieu. Keur lelenggutan antara sadar jeung teu sadar. Kuring tuluy ngorejat da sidik kadenge aya nu ngadehem dina jero kamar. Teu papanjangan deui tuluy ngoloyong ka WC nyokot wudu. Geus kitu mah para nepi ka subuh eueuh deui nu duham dehem. Ngan orok aya jadi teu betah di kamar. Komo lamun ningali ka palebah juru kamar mah palaur pas direret teh aya nu ngajanteng tuluy ngadeheman deui. Hi. Kuring oge lain teu niat tatanya dina angkeuhan teh keun we salila teu ngaganggu kana fisik jeung nembongan pikasieun mah moal rek openan. Urang masing-masing we da kuring oge percaya jeung ngaimanan kana hal-hal goib. Keun da beda alam, beda kahirupan jeung beda kepentingan ieu. Sakali mangsa mah teu kahaja nanyakeun ka ustad nu aya di kampung Cikeleat Garut. Harita kuring teu ngaping mahasiswa KKN di eta kampung aya mahasiswa nu curhat pekawa juring jeung jin ka eta ustad. Tuluy obrolan teh nyambung ka kuring. Sae naon-naon nu tos dipidamel ku ai dosen tos leres upami sieun tang tos lepat da aya nu leuwih wajib dipikasieun. Sieun kudu saurang
sieun laku lampah urang goreng, sieun ku ibadah-ibadah urang teu sampurna, ari dilawan atanapi cenah diusir tang tos lepat oge. Cobi kumaha rasana aji dosen nuju betah-betah di bumi nyalira, tiba-tiba aya nu ngusir, panginten karaosna teh batak teu genah. Komo deui lamun dumukna teh langkung payun maranehna batak urang, rek kumaha. Tapi upami ngabahayakeun mah tang tos tiasa ditarekahan. Cek eta ustad dicekelet. Di lembur mah ustad teh sok ngarangkep jadi pananyaan. Samemehna padahal geus rek sapok-pokeun kuring hayang nyaho carana sangkan ngusir eta jin nu nyicingan. Najan teu ngaganggu secara fisik oge, angger wae secara mental mah mangaruhan. Pang-pangna mah pikiran sok ngagegedekeun, ngabayangkeun nu teu parugu. Ari kasieun nya wajar ngancik dina diri manusa. Nu teu gaduh kasieun mah tang tos lain manusa kasebatna. Ngan upami masih sieun ku sabangsa jin, urang kudu introspeksi kaimanan jeung katakwaan. Yakinkeun yen aya anjeunna nu salawasna ngaping, ngajaring ka manusa nu aya dina jalan bener. Waktu ditanyakeun perkara asal muasalna, ustad teu bisa mere kacindakan nu pasti. Bisa geus aya ti dituna eta tempat memang pamatuhanana. Bisa oge datang ku sorangan. Ari nu datang ngageugeuh ka imah biasana ka imah-imah kosong atanapi nu mindeng dikosongkeun. Kuring sorangan inget yen imah teh mindeng kosong, kuring mimindengna mah sare di luar daloba tugas di kampus. Sare di imah saperluna we atawa ngan ukur dipake aktivitas sare, sesana mah aktivitas kuring lolobana di kampus. Tapi aya oge sabaraha jalma nu ngahajang ngundang jin sangkan nyicingan imah, boh jin Islam atau jin kafir. Loba motifna nu ngundang teh aya nu motif jahat pikeun nyingsieunan, aya oge nu motifna hade. Tapi aji dosen teu kedah hariwang, tempat bener jeung hade nya didatangana oge kudu hade jeung bener. Tempat goreng nya didatangana oge kudu goreng deui. Di harita mah geus teu boga niat rek micin jin nu aya di imah teh. Teu hayang nyaho deui jin Islam atawa kafirna. Keun we salila teu ngaganggu jeung ngabahayakeun mah, itung-itung purah tunggu imah da mineng ditinggalkeun. Cisompet, Juni 2014. Pemirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkung nasim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.